Ibu-ibu ulah wara cara rentil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrot jeung izin Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haplah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah anu barokah. Ku widi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena. Urang teh lain sasaha lamun teu ku Allah dijadikeun jadi saha. Para asatidah kori-koriah mubalig-mubaligoh tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI Bapak Kiai miwah santri buku simkuring dipihormat guru waneun pikeun simkuring rekan-rekan remaja masjid anu bajuna ieu dipihormat aparatur pemerintahan pupuhu lembur ais pangampih ti kawit desa Kades Kadus RW RT BPD Lebe tur LPMD ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan jigana salam dunia karek kajadian poe ieu aya ustad di dangdanan langsung kaosna dibere sorbana dibere ikatna dibere tah ai kahayang teh lamun deuk mere kudu loba ngahaturkeun rebu nuhun ka Abah di Paguyuban Banten nu parantos ngawariskeun sorban baduy mewah ikat baduy kusim kuring diangge disuhun dina mun-munan ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ngahaturkeun rebu nuhun ka para pemuda nu tos parantos maparinan kaos sanajan leutik jadi lain beuteung kuring anu gede kaos we anu leutik ke bae ibu miwah bapak sadaya ari jalma nu alus teh jalma nu puguh kana tujuan jalma nu alus teh jalma nu puguh kana tujuan lamun ibu dagang bubur tujuanana teh hayang untung kusabab dagang bubur hayang untung kudu aya cara cobaan we dagang bubur tungguan ku budak ngora bari geulis kuring yakin RT RW jajana di dinya naha da lain hayang bubur-bubur teuing hayang panggih we jeung nu geulis dagang bubur ditungguan ku nini-nini bau balsem kuring yakin 24 jam eta bubur teu payu-payu naha nu nunungguanana nu dagang teh hayang untung lamun tani hayang hasil ibu gering leos ka rumah sakit mun ditanya naha bet ka rumah sakit jawabanana hayang cager nepi ka saking ku hayang cager ngantri pan urang teh bujur we bujur ieu ditoel ku salaki mah nyebutna ge horea mani nah ada ka dokter mah bujur nyampeurkeun sorangan gejos ku dokter ditojos beres ditojos karasa nyeri tuluy ditanya sabaraha Pak Dokter pangeunah-ngeunana hirup jadi dokter nya nempo bujurnya dibayar tapi da eta teh cara ibu gering hayang cager nya eueuh deui cara iwal teh ku cara kitu ubar pait ge pasti diinum da judulna hayang cager nu dagang hayang untung nu tani hayang hasil nu gering hayang cager tah ari ibu pangaosan sabenerna pangaosan hayang naon bisi hayang panggih jeung urang cek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu da kuring mah datang ka dieu moal deuk ngelmuan ibu da kuring yakin di dieu teh aya ustad aya kiai aya ajengan tangtu lah aya rutinan di dieu teh pasti ibu geus boga ilmu bisi bapak teu percaya urang tanya ibu-ibu majarkeun teh ibu teu boga ilmu cek kuring mah ibu teh geus alus ilmuna teh ibu ari ngomongkeun batur dosa geus nyahoul ari popolotot kasalaki narika lasiko leutik dosa mukakeun kagorengan batur dosa
ngomongkeun kasalahan batur dosa, panas ku milik batur dosa, sirik ku harta batur dosa. Tuh bapak geus apaleun, tinggal tanya kuring dek nanya ibu iraha dek eureun. Jadi gening urang teh lain urang teu boga ilmu, tah nu hese teh migawe eta ilmu. Sabab nu ngaran ilmu mah al ilmu nur, ari ilmu mah cahaya. Lamun ilmu cahaya urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan, tapi naha kanyataan mah urang teh boga ilmu ngan hirup mah poek wae. Da kabeh ge arapal ilmu tahajud da ditaong tina kijep kieu mah kijep bareuki hees. Kabeh ge nyaraho ilmu infak jeung sedekah, tapi geuning fakir miskin masuk diantep. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong pasea wa tasimu bihablillahi jami'a, pan eta teh dalil nyarek pasea, tapi naha jalma nu gablek dalil ge parasea. Pan ibu ge apal kasalaki teh kudu hormat, tapi naha duit leutik jadi. Mata geratanya ilmu teh boga henteu boga, nu eueuh mah cahaya, cahaya tina eta ilmu, sehingga naon hartina jelema luhur ku ilmu tapi akhlak gorengna luar biasa. Well. Matak nu ngaran kahirupan mah kudu pugu, ulah poho kana purwadaksi. Lamun rakyat, lamun nu sangsara sok usaha caritana hayang beunghar, tapi naha geus beunghar sok poho ka nu sangsara. Rakyat nyaralon hayang jadi pejabat, tapi naha geus jadi pejabat mau pohokeun rakyat. Tah eta teh poho kana purwadaksi, lamun poho ka rakyat hayang dieuneuk-euneuk meureun pagerna ku rakyat. Sabab nu ngaran hakikat hirup mah loba jalma nyaralon hayang jadi pejabat, tah jadi pejabat teh karena rakyat, mata geus jaradi teh tong poho ka rakyat atuh. Anguran deketan deui rakyat, sing wawuh ka susah rakyat, sing apal pangabutuh rakyat, ulah batuk saeutik manehna ka Singapura, ai rakyat boga BPJS ge ku rumah sakit loba ditolak. Mana ngaranna demi rakyat teh? Mau jeung Mang Oni cenah. Ulah poho kana purwadaksi, nana gerhana ge hampura bisa ceramah di ieu tempat teh ulah lege. Da kuring ceramah di dieu teh jasana mah duaan, hiji jamaah, dua nu ngulem. Jamaah aya nu ngulem eueuh, deuk naon urang ka dieu? Nu ngulem aya jamaah eueuh, narek ngomong jeung temok. Mata kuring marumasa, kuring bisa ceramah di ieu tempat teh aya dua nu berjasa, hiji nu ngulem, dua jamaah. Matak jamaah teh raja ibu. Mun ceuk ibu atosan we ceramah teh atoh we tinggal dahar balik. Anya tak mama cek ibu mah pangaosan teh hayang bari sare pek, hayang bari balik juk, deuk gagayem mangsa bodoh ibu. Nah, da ibu teh adalah raja. Kuring mah pesuruh. Matak pejabat teh disebut weh abdi nagara, ngaran-ngaran abdi nagara kudu ngabdikeun diri ka nagara, tapi naha ngaruksak duit nagara. Matak al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu jadi cahaya, urang kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Tah kanyataan mah ilmu boga ngan hirup mah anger poe. Bener? Di mana atur cahaya ilmu? Kolbun salimun, dina hate nu bersih. Matak darajat manusia lainna harta, darajat manusia lainna baju, darajat manusia lainna pangkat, darajat manusia lain dina kabeungharan, darajat manusia mah gumantung eusi hate nu sanyana, rambut gondrong bukan pembohong, alus daripada dijas make dasi ari aspal diharakan. Aduh. Gening ukur rapih teh jasna, gening rapih teh dasina, gening alus teh sapatuna, nah ari hate garong. Ibu teh satuju karena omongan kuring. Ngarah ditewak sararea. Balikeun kana awak ibu, rumus hirup mah geuning lain beungeut, rumus hirup mah hate. Keur naon beungeut geulis hasem beungeut. Dan nu alus nya geulis nya amis budi, pan lucu keur mah geulis amis budi. Kumaha we nu kasep bari amis budi, pan lumayan balik ti dieu teh raos nempunana gerhana nya kasep nya amis budi tuh. Nu paling power mah goreng patut hasem beungeut deueuh pulungeun. Tah eta teh marah maina budi basa teh, marah maina alus ucapan, alus perbuatan teh gumantung eusi hate nu sanyana. Matak ibu hayang geulis mah enteng, tinggal meuli we skincare. Ngan kudu sadar beungeut bodas punuk renge.
Sabab manusia cicing di dunia aya tungtungna sakedeng deui kena ku ruksak, kunaon ruksakna ku umur. Matak memeh ceramah punten cing teh ibu ulah gumelis naha geus kolot. Mun aya budak ABG gumelis jeung cementil bae da budak ABG masakna lol kuring sareng ngeo nana gerhana antep. Lamun nini sareng ngeo ustad jongklokeun. Naha teu sadar umur. Mata hakikat hirup teh geuning lain beungeutna tah eusi hate nu sabenerna. Kolbun salimun iwal ti jelema nu hate bersih kakara bakal boga oncor tina ilmu. Lamun hate jelema geus bersih bakal cicing dina alam kosong. Ai alam kosong teh alam teu boga naon? Teu boga naon-naon, nya boga naon urang. Ibu geulis ukur samet 30 ka hanapan 30 ka dieu mah boro-boro. Boga budak hiji gumelis, 2 cumentil, 3 pakusut, 4 awut-awutan, boga budak 5 budeg-deg awak ngabeukahan. Kasur nomor hiji teh bea ku sorangan da. Salaki manalakop kana tabeng jeung meotan. Nah kena kuruksa nana gerhana ge ayeuna sapoe ceramah 2-3 panggung meujeuh ngora keneh 10 tahun nu bakal datang cantang tuh nya mata hakikat hirup urang teh ternyata ukur disebut ulah sok legeng disebut nana gerhana disebut ustad disebut kiai disebut ajengan horoream teuing disebut ustad naha sieun teu akur jeung gawe hanas disebut ustad ari hate ngewa cua ka batur geuleuh ka batur rujit ka batur ngewa ijid rujit ka batur maknya aya hate ustad kitu sing sadar ustad jeung kiai mah warasatul anbiya pewaris para nabi nabi teh ngawariskeun tahajud unggal peuting bareuh sampean ladang tahajud saha nabi diwariskeun we ka urang anu jadi ustad tah panana gerhana ge ane teh bareuh ngan lain ladang tahajud katojos peso ya. Pan nabi teh ngawariskeun ilmu bager ya Rasul aya korma dipetik dibikeun ya Rasul aya lauk disayer dibikeun tak inalah bandungan ibu ieu teh nana gerhana cek batur ustad penta jamna dibikeun moal awakna pangaosan hatena mah suudon kitu apan ibu teh kuring teh ibu ayeuna ibu balikeun kana awak ibu lamun cek kuring ieu jam kuring dibikeun moal jawaban ibu moal tah kuring ge boga jawaban ibu boga barang anu alus dipenta ku kuring deuk dibikeun moal tah matak tong lalajo ka gorengan batur geuning awak sorangan ge leuwih rudet eta kahartos matak hirup keur naon make jeung lalajo ka gorengan batur tong kajebak ku kasalahan batur nu salahna urang nu ngomongkeunana ngotoran hate batur nu salahna urang nu ngomongkeunana heuh garelo batur boga dosa dina salah urang boga dosa dina gibah pan kotor hate duanana bener aduh karaosnya seuri teh bari rumasa atuh teh ukur disebut hirup matak hakikat hirup eueuh deui atuh urang teh ieu teh nu hadir teh paralsu kabeh oge ieu mah ceramah beuki nyeri da dipikir-pikir da ieu teh nu hadir teh palsu sagelis-gelisna ibu make make up pake blush on sesengitan ongkoh aya kuring kabita demi Allah henteu kunaon kuring teu kabita sabab kuring apal ieu mah nu palsu dan nu asli mah lain nu ieu nu mana nu wayah kieu di imah kumaha ibu nah rapih jiga ieu daster merengkel kameja ngalek-lek soek ngagayuh ka isa dikekepan huak yeuk bau kelek ta eta aslina ayeuna nana gerhana asli palsu palebah mana kuring palsuna ceramah jiga nu heueuh nya ka fakir nya ka miskin nulung nu butuh nalang nu susah eta mah karek ceramah pan ibu teh lalajo ceramah can lalajo bageurna kuring heueuh berarti palsu keneh lamun ibu hayang apal aslina kuring panitia naik ka luhur sae ceramah teh kudu kitu kudunya ka fakir miskin da salira mah lain bereun mobil boga sawah boga imah ge boga ibu berarti kuring teh lain bereun kumaha ceuk panitia tah lamun kitu mah kieu atuh amplop moal dibikeun cing teh naha make jeung moal dibikeun heupan ceuk salira kudunya ka fakir miskin urang bagikeun we nya ka fakir miskin kumaha ceuk kuring lain tata dina telepon atuh hanas datang nu beunghar asli palsu da palsu teh
kumaha cicing jadi jelema beunghar lamun hirup ngabanding-banding kabeungaran urang jeung batur. Batur boga imah 2, urang hayang 2. Pan sertifikatna kabangkeun mobil hiji hayang 2, BPKB na kabangkeun. Heueuh hareupeun batur gaya imah 2 mobil 2. Taong geus sisirah ngebul tiap tanggal 24. Gening urang teh keur melaan kapalsuan hirup teh. Matak tinggal tanya aslina urang saha, jawabanana innallaha ma'ana, hirupna geus bareng jeung Allah. Takakara eta disebut manusia asli, hirup bareng jeung Allah. Nah ieu pangaosan jeung Allah da teu percaya. Isuk aya deui pangaosan tempatna di dieu keneh nu ceramahna kudu ustad setempat, mungkin teu jamaah ribuan jiga ayeuna. Tah geus kajawab berarti ieu pangajian teh lain jeung Allah, jeung naon atuh panasaran hayang nempo jelema nu na TikTok. Gening eta coplok Allahna nu aya na gerhanana atuh lamun urang teh mun kitu mah lieur. Tanya awak kuring eta kitu bebengok maneh ceramahna jeung Allah ulah wara percaya ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal 2 kali suudona. Wah ieu mah beuki lila ceramah beuki doraka mending baralik ka ditu. Lamun kuring ceramah teu dibayar, tuluy kuring teu datang, catat ku ibu berarti ceramah kuring lain jeung Allah, jeung naon atuh jeung duit. Mata kuring mah dina hate datang ka dieu teu ngarep-ngarep pamere duit, ngan sabandi ulem pasti aya nu mere. Jadi lamun ayeuna henteu dibere tak kakara dina sejarah. Nah, urang dieu teu mere. Eta kitu bebengok maneh nana gerhana ka dieu mawa naon? Mobil. Tuluy kumaha lamun teu dibayar wios atuh kumaha ngumpulkeun panitia sok anu baju koneng kabeh pangdorongkeun mobil urang nepi ka Bandung daripada rieuh di jalan mending we ongkosan. Mata hakikat hirup teh manusia gumantung eusi hate naon hartina beunghar lamun goreng kalakuan. Urang mah sok salah ngahargaan jelema beunghar goreng kalakuan da loba pengikutna nu sangsara alus kalakuan da direret ku juru panon. Padahal akhirat mah lain kitu, akhlak nu paling utama jeung pertama dina kahirupan. Bener. Teu sadio tuh da. Matak lain baju ibu harga diri manusia mah lain. Matak urang bieu ge peda make baju ieu daek naon. Urusan genah we teu meuli. Mun saban nunggulem kieu nya euy. Tuh. Nah, da derajat manusia mah lainna baju. Asli ibu. Tak ayeuna ibu di jarilbab cantang tuh soleh ku jilbab. Wah, aing masuk sieun balik dipegat ya. Mata kuring macan wani pedah ibu di jarilbab kieu ceuk kuring teh ibu-ibu saroleh teu hararayang nyebut solehna ge da cantang tuh. Lamun ieu jilbab dek dibawa kana kasolehan sok omean jilbabna tuluykeun ange ngan wayahna jilbab teh alatna keur munian lain sakadar munian sirah geura bunian sakurling bungking nu ayana sirah panon bunian bibir bunian ceuli bunian na teh era jilbab ngaguyupuk kana gosip beuki na teh era jilbab badag popolotot ka salaki jilbab badag tapi teu kaur batur nyieun ka gorengan bibir renyem hayang ngomongkeun batur di mana eta jilbabna. Alah, bapak-bapak sugema karena ceramah kuring kuat kikian lebok. Bongan apaan Islam teh kabagi opat syariat, torekat, hakikat, makrifat. Syariat, torekat, hakikat, makrifat. Syariat sing alus salatna diajar ilmu fikih kasaha diajarna di dieu teh loba ustad pek rutinan teh kudu loba tanyakeun ka Pak Ustad pangnerangkeun syarat jeung rukun wudu syarat sah rukun wudu syarat sah rukun salat sabab sing alus salatna saenggeus alus salatna bawa kana alam torekat sing alus eusi hatena saenggeus alus eusi hatena bawa kana alam hakikat sing alus rasana saenggeus rasana boga bawa kana alam makrifat sing alus tingkah pola laku lampahna. Matak jelema salat teu mungkin ngahina batur teu mungkin ngeledek batur teu mungkin ngahianat batur teu mungkin nyaci ngahina ka batur. Nah dijaga salatna jaga hatena jaga rasana jeung dijaga prilakuna. Well ieu mah bubar salat ge loba dulur nyeri hate ku bibirna. Dapun maneh ti masjid ka masjid atuh oi.
nyieun tamuh masjid juga pasaran di usian tarara rugugan ku aing tuh eta mah lain ucapan balik nu gitu patut mah hate atuh sing alus hate nu katilu sing alus rasa batur rasa urang nyeri batur nyeri urang heueuh jelema nu boga rasa mah bakal peduli ka sesama hirup batur gering silih longok batur susah silih talang batur bingung silih tulung nu teu boga imah pangyieunkeun budak yatim pangnyakolahkeun rasa kumaha lamun yatim anak urang kumaha lamun sangsara dulur urang tuluy eueuh nu melaan deuk kumaha kahirupan diri urang kahartos parantau salat nepi ka dinya geus kolot nyebutkeun acan deuk iraha atuh tah kena ya ceramah teh eta nu seuri gua tarik eta teh seuri tarik teh kudu masa teh tuh sholawat di hade-hade lain ulah pek sing alus sholawat sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Pertanyaan anak rawaseun tah rawaseun maca shalawat kudu dibawa nepi ka imah ulah aya di dieu maca shalawat geunah aya datang ka imah mahoa ka salaki. Jadi karek ngeunah baca sholawat can ngeunah ucapan saenggeus sholawat aduh teh ieu nu di luhur nu kasindiran oh nu dihandap ge sarua nah atuh bawel teh dikukut wae matak hakikat ibadah mah cantang teu nu katempo hakikat ibadah cantang teu nu kadenge hakikat ibadah mah tah nu karasa ladang ngaji urang karasa teu ku salaki ngaku teu tajigana mah ieu mah pernah gurger juga ada ngaji di urang mah ukuranana baju Senin kudu bodas nganyuk bodas KB Salasa hejo KB Rebo borom KB Kemis ungu KB Jumaah koneng KB deuk karasa ku salaki kumaha nu aya giling lung sirah kumaha cek salaki ka mana deui poe Jumaah geus make baju koneng pangaosan eureun lah engke deui mah kumaha cek ibu naon maneh kafir mah kejeung nitah eureun kana pangajian batur manitah ka pamajikan iman nitah eureun lain bab kafirna jangar kana hulu haban imeulian baju da tolak ukur ladang ngaji mah kudu karasa ku batur kudu karasa ku dulur kudu karasa ku diri kudu karasa ku salaki berarti nu kudu dirobah lain tiung jeung bajuna tah robah eusi hatena nu pedit gera bager nu kedul gera daek nu goreng jeung dulur pek akur sok pasea jeung tetangga jadi tara nu goreng patut ka indung bapa balik ti dieu tepungan pek sujud hareupeun ka indung bapa kakara eta ladang ngaji nu saenyana weh nah bawa-bawa nu datang ka duhung aing datang cenah cangkeul dia lain cangkeul depan itu disena perih nya salat urang karasa ku batur pan salat teh tungkul ari ibu ngaran tungkul teh artina tawado ngaran-ngaran jelema tawado boro-boro kolot budak leutik dihargaan budak leutik apal budak leutik kana Quran teu nyaho hadis teu osok salat tara pangaosan kieu boro-boro tapi bandungan budak aya kalakuan anu alus pasea sajam jeung dulurna nah da 5 menit pakaleng-kaleng coba ieu nu geus karolot kieu aduh Quran apal hadis ngarti ka masjid osok salat leket pengajian kieu mineng boro-boro jeung dulur boro-boro jeung batur keheul ibu ka salaki saminggu teu diolok ku duit mah teh cager nah hari budak teh nyaho Quran teu apal hadis geuning pasea sajam 5 menit pakaleng-kaleng aya nu mahal di eta budak naon nu mahal yuladu alal fitrah kasucian eusi jiwana matak darajat manusia lain tiung jeung bajuna lain pangkat jeung harkatna lain harta nu mewahna tapi gumantung tah eusi hate nu saenyana aduh galeuh atuh sok rautan hate teh rautan lamun deuk ngomong pikir heula bisi nyigeung batur matak jempe leuwih alus ieu mah sidik batur teh montok aduh awak kuat jiga drum atuh ditonyok ku batur kurumoy jelema jangkung aduh ya awak kuat jiga taraje eta teh nyindiran teh
Pan batur teh kehel nyokot pager jebrod kana tarang urang jadi batur nenggel urang lain kahayangna. Kunaon atuh bongan bibir urang ngahina ejeng nyaci ka dirina. Bener. Matak manusia nu alus jempe lebih baik lamun teu bisa ngocrot nu bener. Aduh. Ieu masih dik manfaat ngomong teder gara diomong-omong. Lainnya di si eta kunaon tadi nanya atuh bae we. Masalah buat lo. Meni hayang-hayang teuing ditanya ku si eta. Kaharti innallaha ma'ana hirup jelema nu barang jeung Allah hampura sifatna ge bakal niron sifat Allah, kahayangna ge kahayang Allah, kaputusanna ge bakal kaputusan Gusti. Tinggal narima we. Awak montok betekok tampa. Teu kudu riweuh cirina salaki nyenangkeun. Nya Bu, tampi awak bayuh-yuh kieu teh. Cirina salaki nyenangkeun. Ieu maleos ke kantor desa senam 2 tahun dah hayang ngarobah jadi langsing. Bandungan usok senam 2 tahun dah lain langsing kalah kebeki meber. Da eta beres senam goyobor, comro, misro, liliwatan ongko, toong salaki beki ngabegungan, naha mikiran hutang urut baso. Geus tu mari mah. Bulu panon geus alus ponok ku Allah diciptakeun teh bulu panon teh ponok, pan ngeunah bulu panon ponok ku ucap-kicap teh hampang teh. Ieu mah teu narima luk-luk ka luhur belaan meuli 300.000 panempo urang ge geus katempo berat kicep. Balik ti dieu teh pan bawa motor gelebug angin badak tikus ru kana solokan dan nilep bulu panon duanana kakara eling ka Allah ya Allah musibah lain musibah dudut bulu panon. Tong riweuh. Bener? Nah atuh sok riweuh. Kaputusan terbaik teh kaputusan Gusti. Biasanya di dia aya budak parawan anyar putus poe kamari tong jebleh keneng diputuskeun ku kabogoh naon mah kejeung ceuri. Bisa jadi Allah dek mere nu leuwih alus tibatan eta pan poe ieu ge sinyal leungit kabogoh neng kamari pan poe ieu ge sinyal kurumuynana gerhana. Tuh loba nu hayang boga minantu urang tau kot koprok. Tenang dah Allah barek mere nu leuwih alus ibu bobogohan jeung nu kasep bari beunghar ternyata jadi jeung nu petot tampi nah terbaik teh nu petot da ibu teh moal sanggup dibere salaki kasep jeung beunghar mah hiji galak timuru WA loba dipariksa telat balik dicarekan kasep beunghar sieun dipaling batur coba jeung nu petot deuk balikeun teu kajeun bener matakna tinggal narima hirup teh nama jeung riweuh. Kulit hidung hayang bodas, meuli skincare, banget bodas ngan sangu teu kabedag. Akhirna teh banget glowing, banget awak begung. Ceuk urang mah geus tu bari mah. Hirup sangsara bae tarima kana kasangsaraan, muncul sabar, hirup beunghar narima kana kabeungharan jadi bager. Nu beunghar bager, nu sangsara sabar pan nikmat. Nu sangsara teu narima kana kasangsaraan panasan. Batur nyeun gedong nyeri hulu. Batur meuli sawah ratug angen. Batur meuli emas muntaber, batur meuli motor ka rumah sakit, atuh batur meuli kongkorong modar. Nah hirup nyiksa sorangan. Sangsara tarima kana kasangsaraan bakal muncul sabar, beunghar narima kana kabeungharan bakal muncul bager. Nu beunghar bager, nu sangsara sabar, pan nyekrup mun botol eueuh tutup ta eta tutupna. Keheul atuh da. Piraku kudu dirabut nepi ka akar-akarna ceramah tuh rabut we cenah bari urat reret teh batur sok teu marima kunaon ibu rumah tangga awut-awutan jadi randa ngora-ngora budak jadi korban tong sok nuding alo salahkeun adat sorangan da cecak-cecak pamajikan alus budi hade basa maka salaki moal mungkin dipikeun ku salaki. Da ieu mah lamun pasea ka salaki lak dasar kebeakan ngaran sato kala luar. Mun keur amok teh si bagong kitu. Kumaha ceuk salaki naon mana nyebut bagong berarti sabeuting aing hees jeung bikangna. Kumaha ceuk anak mama bagong bapa bagong ari abdi anak begu saja. Rag-rag talak budak korban nu dituding Allah lain Allah nu salah urang nu goreng ada. Coba lamun hirup jeung Allah ala bidzikrillah tatmainul qulub hate bakal jongjon lamun salawasna hate ngait jeung pangeran ibu keheul ka salaki tinggal wiridan moal pi omongeun
tagogen banget ibu karena banget salaki kalau lanjut TV ibu kehel tinggal kieu subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah ama keneh cekek saeutik yasin pan salaki teh nangkep bari ngusapan bari jajampean ayat kursi da disangkana jurig cai nu asup kodok duit dikeun 2 juta ke pemajikan cawel ku ibu sadaqallahul adzim duit menang rumah tangga anger itulah fungsi manusia nu hirupna bareng jeung Gusti hajat bab hajat da loba ngagugu ka hayang diri lain ka hayang Allah ibu deuk ngawinkeun panganten lalaki aya awewe aya saksi aya wali aya ijab kabul angeus teu kudu riweuh da anu pabaliutna mah ka hayang urang lain ka hayang Allah nya dangdut nah memang nama malaikat dek joget gitu bajidor wayang golek lain ulah aya boga duit mepek bae ngan lamun teu boga tong maksakeun maneh joget dina bajidoran eta nu hajat 2 poe bubar hajat jebleh di juru masjid palebat ditanya cintek ceuk kunaon kamari jogetna bajidor ayeuna ceurik kieu takdir Allah bubar hajat gede hutang lain bab Allah lebok ka hayang bener matak nu ngaran hirup teh gugu ka hayang Allah teuneun ka hayang urang tarima kaputusan Allah teuneun kaputusan urang tong egois urang teh aya nu ngatur maka pek we Gusti kumaha aturan salira na gerhana ge pan ari ku Allah ditakdirkeun jadi mubalig mah sanajan pakaian kuring kieu jadi cobian ke ku RW nya udeng sing badag gamis sing ngasar soban ngagaplek tasbih cekelan jago kudu anu ngulem malahan cek ibu teh aduh Pak RW anyar tobat tuh matak nu kudu dirobah mah lain bajuna tah nilai hate da jalma nu keuna kana takdirna mah ngaguluyur sailaharna kumaha ceuk pangeran atuh kuring deuk payu ceramah pek bae henteu kajeun deuk viral mangsa bodoh deuk henteu ge teu naon da dipikir-pikir viral teh musibah lain anugerah palebah mana musibahna beger ge hese ngeunah kene pemuda nu make baju kaos eta dek beger ka Bandung ge jog eueuh nu wawuh di Bandung coba urang Karawang wawuh Subang wawuh Purwakarta wawuh Jawa Barat warawuh Indonesia warawuh ngabonceng awewe da jadi goreng atuh boro-boro kitu katojos ku peso urang can ka dieu ibu geus nyaho bener oh ibu teh narosnya atuh sok di Majalengka sok aya deui petarosan naon deui kumaha oh di rumah makan abdi teh bade ngiring wudu kaluar aduh aing kudu nerangkeun hal nu kieu deh kaluar ti wudu aya kekeset tah dina jero kekeset teh aya peso kakara oh terus tina jawaban ieu ibu geus ngarti deuk naon jadi apalna ibu mah ku paku geus diterangkeun jadi ku peso tah naon untungna keur ibu oh didoakeun kayaknya ceramahna di cancel heula aya nu naros kakara sapanjang ceramah aya jamaah kuat wanter-wanter teuing kieu jeung nu ditanyakeun teh lain bab Islam bab nyeri suku aing asa kakara aya umat nanyakeun nyeri suku kunaon heueuh nuhun ibu nuhun atosnya tong naroskeun deui sok eta baju ti saha pamere ieu sorban ti saha ti ketua paguyuban Banten jeung ieu na sakalian sok bener kopi kasirian syukur mah emeh syukur kumaha mudah-mudahan sing enggal amin amin ngan abdi mah mikir we meureun takdirna we kudu katojos bae we dijalani we nyeri-nyeri oge ngenyuwut di ongkoh da dalah di kumaha atuh da geus terjadi bener Bu mata hirup manusia mah tinggal narima karena katangtuan Gusti
Nah atunana gerhana bet beda jeung batur eueuh nu beda Pak eueuh di awak kuring teh ukur kopeahna ukur bajuna ukur calanana ukur wujudna ukur bentukna hatena mah sarua sahadat sarua agama sarua kiblat sarua nabi ge sarua naon nu matak ngabedakeun geura areureun hei jelema tina pasea melaan baju teh baju ibu saalus-alusna nu kuring saalus-alus nu ibu keukeuh maot mah warna bodas boeh ngaranna da mah jeung lieur mikiran baju batur mereka henteu teh. Ieu mah tiung yang soal nu tetangga. Nah hanya sih teh menyengsel. Aing bibir teh nepi ka. Atuh bae. Nah hanya warna baju teh kaluhur bet kitu kahandap bet kitu teu necis. Aduh, teu penting teh. Kartos. Sok urang teu marima. Kuring beda ti batur teh ukur bajuna, ukur wujudna, ukur carana, dah hakikat tembah sarua. Atuh dewa pon di urang mada di Indonesia wajar we barareda ge beda di Arab mah sarua. Pan di Indonesia mah ibu beda jeung Arab di Arab ngong adan langsung komat. Meueuh jam 5 jelema geus ngawala di masjid coba di Karawang ngong adan langsung komat aki-aki bari batuk di jerona. Mata kurumuy orang NU nyiptakeun metode ngaranna pupu jian mik ditiupan heulapan beletuk ini ngeli umat muslimin muslimat ayo orang berjamaah salat subuh demeureun poho ayret kana setengah genep juga maghrib beda. Takbiran di Arab alus Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah wallahu akbar Arab blues ke Karawang Allahu Akbar Kela ada boro-boro ibu orang kita kuat tuh meragakeun anak ge. Akbar Allah. Allahu Akbar la ilah. Napas ponok itu panjang keneh pan jadi angka panyambung. Eta illallah. Maka jeung aya eta. Akan we. Sabab di Indonesia mah kental deket komo Jawa Barat deket jeung budaya maka metodologi studi Islam metode kenepikeun Islam teh make budaya kaasup muludan ieu teh budaya juk Bandungan di Arab aya muludan eueuh keun bae da ieu budaya bangsa urang pek we tuluykeun ngan anu tara tong saban geureuh kanu osok nu osok tong saban geureuh kanu tara yuk urang silih ajenan dina perbedaan kakara jadi rahmat lil alamin gitu atuh. Lain imah tong deket jeung si eta tara muludan entong kitu. Bae we. Kartos. Tapi ka riweuh-riweuh teuing. Barareda ibu. Sabab bangsa urang mah pan make budaya adalah nada adalah tradisi kebiasaan. Matak dakwahna teh gumantung kebiasaan masih kitu tadi urang. Nu make nada geuning kapan ibu ge ngapalkeun sifat wajib Allah 20 kunada wujud kidamba embung pak tumpak dumpa sasutuluy ka di embung pak pompak dumpa embung pak pompak bomba mbak pang tumpak dumpa mbak babo embung pak temdak tutu tempak tutu embung pak pompak dumpa mbak babo embung pak embang telimpak tumpa embung pak pompak bomba mbak babo bomba aing mah pan ibu nu nyanyi abdi nu ngendangan talung kene kieu Pak tara latihan tapi nabeuh coba ibu beli tukang haben latihan iraha nabeuh wujud ki empak tumplak tumpah empak tumplak tumpah empak tumplak tumpah empak tumplak tumpah empak boba boba empak dua baba baba empak tumping tumpah empak pompak pompa empak pompak pompa empak pompak pompa empak pompak pompa empak babo empak empak pang 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 han ngeusan batur geus manehna karek beletuk
tuh dinyanyikan, nah maka jeung dinyanyikan, heukeun bae ngarah babari apa? Hanya sebuah metodologi, sebuah metode bae. Menang teh nyanyi teh menang, pek bae menang. Ngan ulah pahili. Ibu resep dangdut pek bae, jagona Jawa Barat Lesti. Jeung kuring. Pernah miluan harita Akademi 7 abdi teh. Lolos ngan teu dicokot da moal jadi penyanyi. Ngan suanten mah ngelehkeun Saipul Jamil. Seandainya aku dapat bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Saipul Jamil lewatlah. Bisa urang heumeunang pek deuk nyanyi mah bari mandi di kamar pek. Ngan wayahna lamun maca Fatihah tong dinyanyikeun komo adan. Peda resep maneh kana dangdut adan juga dangdut ditonyok geura. Monya aya adan hayalah sholat hayal wah dicabok jelema kitu mah tah. Datang tukang adan kitu ka masjid geuwat gemok Pak aliran sesat tah. Nah adan di dangdut-dangdut. Urang Karawang kiblatna Jawa Barat pan urang Karawang lamun jadi panganten lamun ngawinkeun pan sok aya sawer. Bul kukus aya 2 versi. Bul kukus menyan kamanggung nyambuang kawang awang nyambuang nu seuri bari nunjuk ka awang kabatara neda suka Mang Didin kabatari neda sugi pan mengenal Jawa Barat mah sawer ngaranna lo deui atuh nu versi terbaru. Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran. Poho. Bener. Kamari di Tasik abdi ngahadirin nu bieu. Mijah Pak, kades mere gope. RW 300, RT 100-an, jamaah. Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran. Wartosan nu sejennya hidup tina kana wartosan se bagja ayeuna ngarumah tangga jati diri anu pasti bagja sok bejaan rarat anggura bagja ngahaturkeun engke ngadoana sakalian turun jati rahayu wanjing walagri alah mah jeung dicium segala sapapaosna walagri sapapaosna turun jatira buru kabur amin yo hayu rahayu manjing walagri asep mimiti diburuk dangukeun ku dua cepil simpen moal ka eureun aing mah simpen di manah nu jemba buru belah dinya acan pisan ayeuna mah beda deui zaman hidup lalagasan teu aya anu nak golongan eta mah pedit redi sawu Rasulullah estu agama mah tetep puhit. Aduh kasepuhan Banten ya teh Ibu balad kuring sobat kuring
Poho deui betulnya sok poho ai ku duit nyobadana buru kabur amin ya kewajiban tapi na kudu sabanding ti lahir buru nepi ka batin ti lahir nepi ka tuh aya keneh ibu teh moal waka nge Pak Damang dede jika kembar batin hatur nuhun sing digentosan deui ku Allah Subhanahu wa taala kuna anu langkung berlipat ganda mak buru atuh hese lain deh atuh hese leumpangna urang dia aduh mak teh orang dia mak teh orang dia nuhunnya salam ka si abah aduh ada ibu-ibu ieu tadi bebenangan teh goreng ngolo itu teh anu marasihan Kasim Kuring sing parak milik deket Rizki Anggang Balai jauh cocobi pala putra putu urang sing soleh tur solihah teh doa khusus kanu mere ari nu teu mere mah sok lah ngadoa sorangan koret hah kumaha urang teh eta teh budaya hepek teu nanaon ngan ulah pahili jeung Fatihah bapak ngimaman surat Fatihah jiga nu bieu piomongeun Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin dekos nu gelo Fatihah gitu-gitu jadi menang teh dina hiji poin dinu lain mah teu meunang termasuk ayeuna urang muludan ieu teh budaya bangsa urang kadar eta balad urang dulur urang nu di Persis nu di Muhammadiyah tara muludan teu nanaon ulah pahiri hiri tampian pagirang-girang pan curan hayu urang berjalan ku cara masing-masing angka 10 ge 5 tambah 5 10 7 tambah 3 10 genep tambah 4 10 8 tambah 2 7 tambah 3 12 kurangi 2 menentukan angka 10 berbeda cara silahkan tapi hasil tetap 10 NU Persis Muhammadiyah tetap hasil nama Islam kene Islam benama jeung kudu burger da inti nanu paling pokok mah muludan meeling kalahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meeling kalahiran Nabi tinggal ngapalkeun 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah Ibuna Siti Aminah Ramana Sayyid Abdullah 12 Rabiul poe Senin ngomong atuh ulah ngomongkeun batur tarik 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah Ibuna Siti Aminah Ramana Sayyid Abdullah 12 Rabiul poe Senin Ibuna Siti Aminah Ramana Sayyid Abdullah 12 Rabiul poe Senin Ibuna Siti Aminah Ramana Sayyid Abdullah dinya acan 12 Rabiul Awal didinya mah ngap-ngapang 12 Rabiul Awal poe Senin Ibuna Sayyid Ramana Sayyid minimal atuh balik titik itu ngapalkeun di jalan 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah Ibuna Siti Aminah Ramana Sayyid Abdul nepi we ka imah datang cek salaki mah nanaonan jajampean lain jajampean ngapalkeun kalahiran Nabi tanggal sabaraha mah 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah Ibuna Siti Aminah Ramana Sayyid Abdullah ibu isu teh ka pabrik aya pegawai aing mah nyeri suku ge kana bab duit mah Bo damang mah teh widi heula kacarogen teu ieu bade masihan eueuh cenah cara bae da moal matak dikawin deuk bebeja eueuh henteu ge 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah Ibuna Siti Aminah Ramana Sayyid Abdullah meeling kalahiran Nabi tapi aya naon dina angka 12 ieu ngaran Nana Gerhana ibu geus bisa neguh kuring Nana Gerhana pasti cek ibu diteguh pasti we lahirna ger tinggal nanya gerhana naon da ibu nu purah nanya maksud gerhana bulan
matak sakieu marada cekas kumaha lamun gerhana ponon poe tutung matak dibere ngaran nana gerhana seperti budak ibu neni pasti Senin Salasa Asa Abo pasti Rebo Iis pasti Kemis Aah pasti Jumaah lamun Sarbo pasti Asar Rebo jeung Jumaah filosofi Nabi Muhammad lahir tanggal 12 filosofina angka 12 ibu salamet ku angka 12 kuring salamet ku angka 12 sararea bakal salamet ku angka 12 agungna Nabi Muhammad ku angka wae geus agung naon 12 iman Islam ihsan breng iman Islam ihsan rukun iman seberiji rukun Islam rukun ihsan sok hitung 5 jeung genep 11 tambah hiji tuh ari ihsan anta budallahu ka anna katarahu anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah matak jelema iman boga Islam sing ihsan ari ihsan teh ibadah geus teu hayang dibeja-beja pan ieu mah anger keneh tahajud geus mah jeung OTW tahajud tarawih genep poe nyieun status dina Facebook mau kena di jepret foto alhamdulillah tarawih ke-6 lancar ka-7 ka-8 leungit status ya horeng eureun tarawihanana boga kongkorong jepret foto alhamdulillah rezeki dari suami asa jengkel ngabenungan jelema kitu boga geulang gigi brigi nu setruk hayu ngaos mana ihsana pan ihsan mah anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah jadi ibadah urang geus teu kudu ditempo batur geus teu kudu dibeja-beja ka batur cukup Allah anu nyatet ngalewatan malaikat matak ibadah mah antara urang jeung Allah lain ibarat urang jeung ibu matak ibadah deuk nuhun batur pek henteu ge kajeun nah urang nulungan batur batur teu nuhun bangsa bodoh da jadi hareupeun Allah mah sanajan teu dinuhunkeun ku batur kahartos ieu mah barang bere teh ngarep-ngarep nuhun benernya bebong tetangga kuat teu nuhunkeun nuhunkeun acan keur naon duit lapur ibadah lain ihsan iman Islam dibuntel iman Islam ihsan disebut tauhid di mana lapan tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lakinu mau takum an la ilaha illallah talkinkeun jalma nu keur sakarat kula ilaha matak lamun ibu nyingaripan jalma nu keur sakarat harewosan la ilaha illallah lainnya mesti dikeur sakarat der anak incu iraha nya ngurungut itu ngukur tanah kalah parbut warisan sanajan maca la ilaha illallah beda silahkan aya nu tungkul anu ngideug aya nu muing bandungan ku ibu almun aya nu tahlil da kitu teh maca teh aya nu tungkul geuning la ilaha illallah hudang-hudang dahar sia isukna teh hayu cing teh urang tahlilan deui siap cenah ngeunah cenah teu lila nya heueuh da hees aya nu tahlilan bari ngagideug la ilaha illallah la ilaha illallah keun dan dibaca mah anger la ilaha illallah cing teh mang nah batur mah tungkul emang digudag-gideug ngarah teu sarek tanu paling paur nu muih illallah 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 da bubar tahlil teh bororah dahar golok-golok di buruan ongkek sia tah tapi tetap nu dibaca mah la ilaha illallah keun da eta mah sebuah cara da tujuan mah kita sama bineka tunggal ika berbeda dalam sebuah cara tapi satu dalam tujuan bener eusina atuh la ilaha illallah teu aya di pangeran angin Allah la ilaha illallah teu aya nu ngabisakeun aing Allah la ilaha illallah teu aya nu ngadaekeun aing Allah moal daek tanpa didaekeun moal bisa tanpa dibisakeun moal alus tanpa dialuskeun moal mampuh tanpa dimampuhkeun moal bisa tanpa dibisakeun nana gerhana capetang ku Allah dicapetangkeun ibu daek ku Allah didaekeun matak jelema nu boga la ilaha illallah leungit pengakuan dirina nu aya adalah Allahna ya mah lain da urang we yang diibadah teh lain urang lain tanpa ku Allah dibantuan saha urang matak metode kuring mimitina urang teh lain sasaha lamun teu ku Allah dijadikeun jadi saha nah negara lain sasaha ku Allah dijadikeun kieu jadi weh dikenal ku batur aduh Pak Ustaz arah kunaon aya nabi nepikeun la ilaha illallah teh innamal buistu li utamima makarimal akhlak kumaha Quran laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun nepikeun la ilaha illallah teh ternyata ku akhlak yo atuh urang lalajo akhlak sabab eling kalahiran nabi soal babari tapi eling kana akhlak nabi itu soal nu hese ayeuna ibu ieu muludan ladang muludan mah cantang tuh yo
Nabi Muhammad init ka masjid di juru kota Mekah aya Yahudi bari lolong cocorokan pagawean tong deket jeung Muhammad jelema gelo tong deket jeung Muhammad jelema gejul ibu teh nyeri hate kuring ge nyeri hate lamun aya mangkeluk manusia nu wani nyebutkeun Muhammad gelo ibu jadi komandan perang kuring siap ngadukung wani paeh melaan Kangjeng Nabi nah teu sudi Nabi urang diledek batu. Iya mah di juru kota Mekah baheula kitu tong deket jeung Muhammad jelema gelo eta Nabi nyamperkeun ngadonanya lapar anjeun cing kira-kira ibu lamun dihina ku batur deuk ditanya lapar henteu paling tanya ku aing Nabi mah ngadonanya lapar anjeun peletuk cek itunya heuh atuh lapar kuring boga roti pan lolong wal dihuapkeun kumaha geus beubeun anjeun pemuda alus kantong deket jeung Muhammad jelema gelo tong deket jeung Muhammad jelema gejul Nabi teu lemet teu nyarek isukna nyamperkeun deui mereka daharan 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi nu lolong 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong ieu ladang muludan tanya hate sanggup teu kitu cing urang tanya belah dia bu lamun ibu barang bere ka tatangga ngahina ibu deuk mere deui moal alus ladang pangaosan teh alus cing belah dia ibu barang bere ka tatangga ngahina ibu deuk mere deui moal tareuas hate belah dia ibu barang bere ka tatangga ngahina ibu deuk mere deui moal eueuh nu ecreug hiji tanya kuring eta kitu bebengok maneh lamun kuring barang bere ka tatangga ngahina kuring ada kuring mere level ustadnya eudeuh atuh ngan tungguan 3 poe lamun si eta mun taber berarti diracun ku urang di antara nu ngomong jeung nu ngadenge nasibna sarua anggang jauh jeung hate Kangjeng Nabi Muhammad maka salat urang zakat urang tong waka ditanonkeun ka surga urang ka surga bisa jadi ku syafaat mantena lain ku amal urang nu saenjana otak ge salat teh tong belak canggina kelek surga. Tapi memangna surga teh di Garut. Salat mah sarana urang we jeung Allah nembongkeun Islam jeung nyerian yen urang teh umat Kangjeng ku salat cirina. Otak lamun jalma teh salat eueuh ciri teh. Kahartos Bu. Ibu nikah jeung si bapa naon cirina? Surat nikah. Tah ge surat nikah naon cirina? Budaknya. Pan aya bin tuh nana gerhana bin ada bapak urang nah sorry kade ngahina ka bapak uing tuh aya bin mata kuring teh aya ciri tak kuring teh ciri saha inung bapak kuring tah Nabi Muhammad ge boga ciri sabar hatena leah hatena 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi nu lolong 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong maot Kangjeng Nabi Muhammad datang Abu Bakar nyokot roti ieu cenah bebengok nu ngaledek Kangjeng Nabi teh nalika keur nyebutkeun tong deukeut jeung Muhammad jelema gelo nalika keur nyebutkeun Muhammad roti diracak dilelepkeun ku Abu Bakar kana bahamna lep atuh kumaha situ kumaha cek jelema lolong saha ieu balegug teuing cek Abu Bakar teh make jeung saha-saha kuring nu maraban maneh nah ada lain nu biasa mah lain kieu dina cara maraban ge ditatap diusap ditanya lapar jeung teu lamun lapar dibabalkeun lamun teu lapar ditungguan sabarna beak ti karep nu biasa mah ieu mah janji geblus kana baham aing teh kumaha cek Abu Bakar kuring mah lain nu biasa nah saha nu biasa Muhammad ari anjeun saha Abu Bakar nu biasa saha Muhammad nyegruk ceurik harita keneh ngarangkul ka Abu Bakar ya Abu Bakar anterkeun kuring ka kuburan Kangjeng Nabi deuk naon maneh kuring deuk asup Islam bletuk weh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asup Islam Yahudi kafir bolongkotan ngaledek nyaci make ka Nabi asup Islam kabita kusaku akhlakna Kangjeng Kayana urang pengajian kabitaeun teh akhlak urang balik pengajian kabitaeun teh batur ku pengajian urang berarti teu robah geuleuh atuh aduh sok sing salaladar minimal bubar ti dieu teh atuh geua tangkep salaki aya kecek salaki kunaon ai mamah uing ngaos teh aya puntennya mak teh ti lohor ninggalkeun aya teu nyangu teu masak puntennya yahnya tuh kudu minta hampura ieu mah salaki teh kalah ngomong ti mana lilala teuing ti mana tempo make tiung kieu mah pangaosan lain jiga maneh ngajadog wae di imah maknya geus pangajian nyarekan salaki ibu teh damang hiji poin kedua Nabi Muhammad ngajamin keayaan budak yatim
Sehingga Nabi pidato, hei antara umat kami, jalma nu nyaah ka budak yatim ibarat curug jeung jajangkung. Ibarat curug jeung jajangkung ke di akhirat antara umatku jeung aku. Jalma nu nyaah ka budak yatim ibarat curug jeung jajangkung. Tah matak di dieu teh bakal aya santunan anak yatim. Mana yatimna? Aya teh Kang? Oh, dadakan ge bae. Ya urang hitung duitna heuh Bu. Eta mah lain anak yatim, nini yatim eta mah. Abdi teu narima nini yatim teu. Sok neng budak yatim ke dieu. Saat bro. Cing ibu pangitungkeun duit. Ya Bu. Ku ibu etangnya abdi mah ngitung duit leutik mah hoream lila ah. Pan ngitung duit gede mah tereh ibu. Duit leutik mah lila ah. Oh. Sok budak yatim ka dieu mana? Aduh. Sok ka dieu. Hareudang ibu, keun banyak dilaan heula teu kuat hareudang. Ah? Jika nu hayang di baledog ku emik. Pak cenah eta si bapak cenah yatim cenah. Urang ge apa si bapak teh yatim teu boga mitoha 2. Dek, kelas sabaraha sekolah? Di dieu Indonesia Sunda. Oh, Sunda. Kelas sabaraha sekolah? 5 SD. Nutus teu aya saha? Mamah, bapak ya kaneh. Mana di dieu aya teh bapak? Tah itu ka dieu teh hadir. Terus nikah deui can si bapak? Acan, lamun si bapak nikah deui kumaha? Bae. Bingungan. Bae mun si bapak nikah deui. Bae. Cing atuh di tukang neangan. Aya teh pienungan tere. Teu eueuh cenah ibu. Aduh, teu kaparake euy. Aya sok bileun nu kalangkung sok. Dek, sini Dek. Oh sanes. Dek, kelas sabaraha sekolah? Kelas 3 SD. Dede di bumi jeung saha? Sama emak. Oh emak, jadi nutus teu aya saha? Mama. Jeung bapak. Mama. Bapak masih ada. Terus nikah deui can si bapak? Atau saha teu nanaon kun bae nya. Jadi dede mah jeung si emak. Emakna nu mana? Oh, mak Yusuf seberapa tahun mak? 10. Oh, 60. Ceuli teh budak-budak teuing. 60 nya. Bagja mama di bumi aya murang kali yatim bagja demi Allah tah. Budak yatim berdua, nu ka dieu ngan saurang, mana hiji deui? Oh baik, ya tuh, ieu anggap 2 nya nya. Anggap 2 Dek kewakilan hiji. Dek, kelas berapa? Kelas 7. SMP ya? MTS. Oh MTS Madrasah Sanawiyah. Di mana sekolahna? Di MTS 3 Karawang. Caket di dieu. Nu ngabiayaan saha? Mana mamahna? Oh. Atuh buka cadarna atuh. Oh itu nu media teh mama, nu tos teu aya mah? Bapak. Si mama tos nikah deui can? Lamun si mama nikah deui wios. Punten ka para duda mundur dicarek ku anakna tah. Jadi mun mama nikah deui teh ulah naha sieun. Geus sekolah. Ibu Yusuf seberapa tahun, Bu? 50. Can dede can kolot-kolot teuing. 50 atuh wios lah mun di dieu misalkan menang jodoh gitu naonnya. Ridokeun lah. Dede kelas sabaraha? Kelas 6 SD. Nah gede ieu katimbang itu. Ieu mah bongsor kelas 6 SD. Nu tos teu aya saha? Bapak mama mah aya keneh. Alhamdulillahnya sing nyaah ka mamahnya, sing nyaah ka bapak. Tak kumaha caranya kan nu tos teu aya teh ngadoakeun jaga akhlak urang, ulah nganyerikeun batur, kapun ka kolot ka si mamah ulah nganyerikeun. Tah eta we nya jaga. Yeuh kelas sabaraha? 5 SD. Di mana sekolahna? Cikalong 2.
Cengkong. Oh. Teu budak urang ngan asa teu kakuping. Kelas 5 di Cengkong 2 nutus daya saha? Bapak sok ngadoakeun tara ka sepuh nutus daya. Kumaha doana? Allahumma firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani. 1 2 3 4 5. Bu, seberapa? 1 juta. 1 juta mun dibagi 5 seberapa? 2 3 4. Oh ya genep. Mun 2 juta dibagi genep seberapa? Ibu mah ngajongklokeun nyebut 300 mah nomokan atuh. 3 kali genep ge sabaraha ibu teh? Berapa? 200. Oh. 200. Ya Umi 400 yang mana duaan. Kayak tuh orang tambahan Sian nyokot nu gede. Aduh. Ya receh. Ya teh 2 juta. Sing Pak RW aya teh Pak RW. Oh Pak RW mah teh aya. Iya ketua iya ya, ketua nu baju koneng mana? Sok ka dieu. Nya keur nyangakeun panitia. Pak RT mana Pak RT ka dieu. DKM mana DKM? Hah? DKM mana? Pak Ustad di dia atau mana? Pak Ustad ongkoh itu. Wah keren tuh. Yuswa seberapa tahun tad? Pancing ibu? 27. Sarua lah. Tapi tos nikah. Aing mah kaduhung nanya. Enggak sih ream nanya. Tos kadung urang kali. Beriji. Ayo bagja ibu 27 geus nikah. Anak ngaledek teh bebeakan. Tadi itu sabaraha ewang? 200. Mana ya, itu ketua bapak-bapak. RT mana RT? Kudu nyaksian sararea. Mangga Bapak. Tangke anu suudon kudu minta hampura ka urang. Bapak Kesra mangga. Pak Kesra, Pak Kades teh ka dieu. Teu aya. Aya, Pak Kades mana? Mana Pak Kades? Tos Uwi. Pak Kades. Bapak kepala desana tos Uwi teh damang. Oh, ibu tuh PR hampura. Dek sini. Ya, yatim. Dek, yatim. Oh enggak. Budak, kan dia baik, sok dia. Dek sok calik dirinya tuh. Pengen foto, sok calik lah di denda kursi. Ah, gitu wanter tuh. Siap. Dek, suntangan ke PRT-nya, mangat itu tuh. Tak tadi. Ustaz, Bang Rugi kan? Baik lah baik, amin ya pokoknya lah. Jangan bodoh. Oh RT mah iya. Bu, no itu salah. Oh baik. Oh, ibu kau dia tah ibu. Iya. Pakai serak. 400. Nah, nyesak keneh. Ngaco ngitung teh kawan karep teh. Kurang 100-an deui. 1 2 oh Bade Salim. No. 3 4 nyesak keneh. Ari ibu ngitung teh tanah balik teh. Nyesak keneh. Ari iya yatim. Iya yatim sanes Pak. Oh bukan. Jajan.
Aduh, nuhun ya. Aya Pak DKM di dieu teu? Mana? Ya, nyangakeun ka Pak DKM di dieu. Pak Ustad di dieu maksudnya, Pak DKM di dieu. Pak Ustad. Bapak Ustad Ahmad Ah, penginten Pak Ustad Ahmad cenah. biasa kapayun. Aya Bu. Ah, Bapak gitu. Ustad Sumo mangga di haturanan. Perwakilan dari DKM Masjid Jami. Pak Ustad. Iya Bu. Ah, alhamdulillah. Jadi Pak Ustad di dieu teh nu ngabimbing ibu-ibu anu nerangkeun rukun salat, rukun wudu. Oh, tah, ibu tuh kudu lebih ngahargaan ke Ustad setempat. Ayo nu jauh di ugung-ugung, ayo nu deket sok dilaledek hororean. Kade Pak Ustad, aduh. Nyangakeun Pak, kanggo Bapak, ieu motong disumbangkeun ka masjid, kanggo Bapak demi Allah lah. Nuhun. Tepuk tangan ge boleh. Tuh, alhamdulillah. Tah anu suudon kudu minta hampura. Pan tadi teh urang teh nyanyi, tuluy mare duit. Pan aya hate jelema nu kieu. Nah naonan ceramah dikit-dikit di teu nyahoan sedih kurang boga budak yatim deuk dibagi. Odakna ulah ka suudon imeh. Nuhun. Kanggo naon eta ceceh? Deuk diangen naon? Budak mah alusnya dibere 300 teh bingungeun dipake naon? Mun inungna mah baso ge jugledak. Gaduh buku. Quran gaduh. Quran. Ah, peserkeun Quran sapalinya ngarah di aos jadi kanu masihan cecena teh ngocor sahurup demi sahurup. Dedek kudu ngaos Qurannya. Sok atos Dek. Dek. Kanggo naon Dedek ceceh? Gaduh Quran tuh di bumi. Mesernya tina ceceh teh mesernya terus ngaosnya. Oke. Yo. Dek, kanggo naon ceceh? Kasih mamakeun, tah ieu nya ah kakolot, heujuk kumaha Dedek. Kamu kasih mamakeun, sok kumaha Dedek, sok. Kamu dipake peralatan sekolah. Memang naon anu can aya? Buku aya, tas, sepatu. Sepatu aya, tas, buku. Buku teh aya. Nu bener. Apaan sakola meureun make buku? Kumaha? Saeutik deui. Buku sabaraha sadusna? 35. Aya saragam aya keneh. Bener, tiung. Oh, yo keur tiung yo. Aduh. Nah, Dedek ya, yuk. Aduh, nuhun. Nyari suku. Aduh. Ya, nuhun Ustaz ya, hampura abdi. Aduh. Nuhun Bu RT. Nenek yatim. Hah, sudi ah. Ibu, dari makna tina muludan malain sakadar kalahiran Nabi, tapi orang teh berakhlak jika Nabi sasireun sabenyeureun urang tapelkeun atuh alhak Nabi teh mun disimpulkeun mah Nabi teh ternyata leah hate, lembut awak, ternyata asak hampura, bisa seuri kanu baeud, mere kanu pedit, bisa nanya kanu tara. Catat ku Ibu, seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tisim kuring sakitu ah nu kapihatur. Nah, aing merek ngeusan teh araraneh jadi ulah ngeusan sakedeung deui geus deuk magrib tuh. Tisim kuring Bu RT sakitu nu kapihatur, bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jembar si hampurana, para luhun anu kasuhun meninggali di pamrih hampura anu kateda, luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.